Tah kasih amangnya kasih amang anu tuna netra teh urang Cimahi urang mana eta teh amang ulah kitu atuh mang nya aing mah lain sompral ya ngomong ka sia aing mah karunya kitu da kumaha mang urang mah kudu ngarumasakeun jelema leutik we mang ulah sok hayang naonnya hayang naon lah hayang ngahujat hayang ngagogoreng entong mang lah urang mah da ngan ukur sakieu percuma ayeuna arek nanya ka si amang amang teh nyebutkeun ka Padedi teh cenah gubernur naon teh konten kawas geus we jeung wartawan kitunya nyebutna teh kitu jadi konten jeung wartawan gitu ayeuna kieu mang aing rek nanya ka sia koploknya ye ari sia kira-kira lamun jadi pejabat sia bisa mimpin teu masyarakat nu loba tah kadinya we aing mah nanyana kitu aing mah lain naon da euy aing sorangan ge can puguheun bisa mimpin masyarakat rakyat loba goblok kulantaran aing mah mimpin rumah tangga ge aing mah can bisa koplok komo mimpin masyarakat loba matak ayeuna mah mang ayeuna mah hade mang ayeuna mah amang ulah ngomong ka mamana bisi diringkus ya teh bang geus diringkus teh aing mah karunya we ka sia goblok tah lainna naonnya ayeuna mah mending ngopi sia teh mang ngopi rokok samsu tah kaos aing we santai hirup mah atuh tong loba omong lah eta mah urusan pemerintah mang urang mah teh nyaho-nyaho lah heeh gawe we gawe urang mah geus tong lah lieur sia mah lieur sia mah